ingis manehna pegat dedehna mangkalisana cenah asih musanyana oh asih tarit pangi lana makalangan kuring lempang dina jero pangimpian mari bayak manehna ngamang ka bandang daya-daya patresna saliwatan najan diri kurung aya nu boga tapi tetep asih mah anu manehna. Iya, sip. Alah. Aduh, ieu teh calung Gobras Gobras. Tuh mitranya Gobras calung Gobras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampurasun. Salam. Tepang deui dina wengi ieu sareng Kang Ujang Amor sakumaha biasa nyandakeun acara Calung SMTV. Ngungklung terus di SMTV calungnya. Kareresan dina wengi ieu ka SMTV kasumpingan grup calung ti Kabupaten Majalengka. Ti Kabupaten Majalengka luar biasa. Ti Kabupaten Majalengka itu nya. Aduh, kecamatan Lemasugi. Kecamatan Lemasugi nya. Lemasugi. Sate acarana dilajengkeun ya satan. Urang perkenalan heula. Perkenalan ti ditu heula ti ditu. Tah ti dieu ye. Ti dieu. Sareng saha? Ieu na tadi dieu. Sareng Acoy. Acoy tah Kang Acoy. Urang Lemasugi tuh nu kadua pasikeun kadinya. Ieu nu kadua saha? Abdi Kokom Komariah. Kokom Komariah mitra. Nya Kokom Komariah tah anu ieu mah Duda. Duda. Sareng saha? Sareng Yana. Yana Kang Yana. Yana urai kau neng. Sana. Iya saya sareng saha? Isin ya teh nyebatkeun anak atuh. Nama ke Isin. Eta ku ponok kieu teh ponok teuing. Keuna ponok teh tenan naon? Saha? Pak Ios. Oh Ios. Sareng Pak Ios. Tumpak tung. Kang Ios. Tah iya saha ieu? Abdi mah pun Roni ngandi di lembur masuk pun Oni. Kang Oni. Tah ieu urang Cilengkrang. Calung kahiji urang Cilengkrang. Saha? Sareng saha? Sareng Kang Dan Asbo. Kang Dan Asbo Ibu Aisyah. Kang Dan ke heula. Ieu teh calung tukang kenang. Lain teh katingali tukang kenang. So, aya tukang kenang saha tukang kenang? Sing tarik tamikna dikadiekeun. Kang Adim. Cenah mohon. Adim tukang kenang. Itu tukang goong. Penjaga gawang. Saha? Idin. Geus nya sadayana atos? Tos. Apa nih ti dieu geus tadi teh pan ieu. Mohon. Ka dieu Kokom. Tulu ka dieu ka Yos. Kadinya kanan. Kan tukang kenang geus. Tukang goong ban geus. Ya beres. Naon? Saha? Tukang kecrek. Lain. Da teka tingali.
Ya hidung. Sahaya tukang kecelek. Budak soleh, Kang Soleh. Oh. Sanes kieu Pak Ujang. Bade unjuk tumaros ya teh oge. Nya kan abdi we nu ditarosan gitu. Ari ieu saha nami? Ye. Sok, Apa saha? wing manu narosna? Geus. Pan Malik naros kedah kenal. Saha tuh ieu kenalkeun. Apaan taatos tadi oge. Saha? Ya, lain keula ngobrol-ngobrol. Kumaha? Nepangkeun atuh Kang Ujang Amor Oh, salaku koordinator SMTV. Oh, mohon. Tah mohon. Lain bade tumaros heula ieu mah ka ieu. Di dieu namina teh calung gobras buana mekar. Mohon. Kayak asal usulna gobras teh kumaha? Make diaranan gobras. Kieu ai kawitna nama Mang Ujang ieu teh nya. Kumaha? Disebut gobras teh kitu gabungan remaja seni gitu singkatan teh Mang Ujang, Singkatan. gitu. Singkatan. Sekarang ini tentang zaman singkat. Gitu. Singkatan lah singkatan. Gobras teh singkatan jadi Gabungan remaja seni. ai berdirina tahun sabaraha gobras ieu? Ari berdiri nama upami telepat Pak Ujang teh tahun 80-an 87 gitu. 87. 87 namung parantos gitu teh kadieunana teh teu aya Lenyap. gitu. Aduh. Pak Ujang. Nah, anu mata kitu ulah tepi kapunah kesenian tradisional ieu calung di Majalengka. Mohon. Hayu. Tuh Pak Oyo sakitu sumangetna. Mohon. Ti Parpora Majalengka sumanget nyapanya. Hayu urang tingkatkeun deui Pak calung supaya ngunglung di Majalengka. Mitemeyan ku grup calung gobras di Kacamatan Lemah Sugi Desa Lemah Putih Kampung Cilengkrang Kabupaten Majalengka. Oh jadi gobras teh kitunya berdiri teh tahun 87 lenyap dugi ka ayeuna teh perantos 35 tahun nemean ayeuna deui gitu ya teh. Sok ayeuna mah geus lah nya aing ngobrol moal tungtungna. Lagu anu salajengna naon? Urang sangakeun dina judul lagu Ewateun.
pandem